Karena YouTube hotshot. Ya. Payu lagi hotshot. Cari kan bahas orang pakai gaya cenanya. Nah, ya tadi na grup. Kidulur cenah da guys mah bahasa Inggris atuh. Oh. Mang Badarnya anu halus mah. Sep aing Mang Badar. Bang Badar mana? Eta dina YouTube. Aya ahli riwayat mah jadi penjelasanana lengkap. Jadi manehna lamun teu lengkap nu ngajelaskeun. Lamun Mang Badar mah gaya khasna. Jadi caritana baraya ieu teh kieu. Mesep aing we. Asli tuh udah budaya pisan euy. Jantan dia rencana balik kemana pi? Balik kemana itu rencana? Bade ka Kawali, Kawali. bade penyambutan kasumpingan Binokasi. mahkota Binokasi, mahkota Pajajaran. Biasanya sok aya artis ngetes saha? Si Teteh Paramita Rusadi. Orang beta jeung lancing nomornya udah si Garus tadi. Duka sumping duka moal. Aib hadir aib. Wah, gitu. Hadir Pak itu. Tapi udah jelas postingnya. Jadi semana tak? Matang sih ngopi. Enggak 15.000 deh. Kembali udah. Musikan pik. Itu 3 menit kan? Can. Iya musik nama. Jantan 6 tahun ayeuna simkuring tiasa ningali penyambutan mahkota Binokasi. Mudah-mudahan lancar. Amin. Batur mah duki bade ngarenong. Amin. Dari abdi mah mumpung ada di kota 5 we asa nongol. Sian absen hungkul. Ade, pulang dari mana nih Kang Ade? Kita dari Astana Gede. Dari Astana Gede. Habis acara apa Kang Ade? Habis, melihat secara langsung mahkota Binokasi. Cuman sekarang jadi sebentar banget. Kalau dulu penyambutannya sangat luar biasa. Murid-murid SD juga pada diprein. SD, SMP, SMP. Sekarang mah aya klub sampu-sampu aja. Namanya bahasa kedap. Salah kadarnya sekarang mah ya. Lu digieukeun kadinya langsung tawasulan langsung ditaikeun deui. Cuman anu salutna eta teh para punggawan aduh. Kurang jangkung gede gitu. Langsung berangkat ke Bogor ya Kang Ade. Punggawana hebat. Dulu mah pas kurang salat teh teh langsung klub sampe baheula mah. Lain mah eueuh teu mangi roti-roti aja.